Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tipayun sabada sim kuring ngahaturkeun salam kawilujengan, salam tahiyatul Islam. Kehilat puji kali syukur urang sami-sami sanggapkeun kagat ilahi robbi anu maha rabbun ghafur anu mana alhamdulillah kungalangkungan kudrat sinaran iradat mantena urang tiasa pakempel ngariung paamprog jonghok hempak rakyat berbayaksa dina raraga ngadapukna kersana Cep Saiful Izaz laras putra kadeudeuhna pangarsa Bapak Engkus kalih Ibu Sani anu insyaallah sejak ngadahuk kakersana Neng Cindy Erliani laras mama anu putri kadedeuh putri kaasihna pangarsa Bapak Ejen kalih Ibu Yani. Mudah-mudahan urang merbih kana asihna Gusti ku kempel ngariungna urang sadayana ieu patempatan pamugi singajankeun keur hiji cukang lantaran kana lungsurna rahmat sinaran maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat kali salam anu utami mugia ditetapkeun ka Abdul Nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladi ka kulawargi, tehilap ka kulawarga, ka para sahabat, ka para tabi'in tabi'at, tubuli ka urang salaku umat. Nudi pamrih mudah-mudahan urang sadayana diangkeun salaku umat mantenan baris nampi syafaatul ummah ke yaumil zalzal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu miwah para bapak kulawargi jebarti kedua belah pihak calon panganten rupina simkuring asmana pangjurung laku pangjajak acara atanapi pangatat salagara dina dagat ayeuna anu sejak kapapancenan tugas kanggo bantu acara demi acara anu baris diperdara dina dinten ayeuna urang sami-sami merbih kana asihna Gusti sakali deui munajat kana Maha Kawasa muga-muga ya acara ayeuna kelancaran kalayan daya halangan harunan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalinyak kana acara anu kahiji nyata acara pamaosan ayat suci Al-Quran galindeng kalam ilahi anu insyaallah kusim kuring saja dihaturkeun ka pangarsa Ibu Ustadzah Ella Hayati waktos sidang hormat sim kuring kahatur subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Lantunan kalam ilahi mangrupi ayat suci mudah-mudahan sing jadi pamatri ati sanubari anu malah mandar kadituna bisa nyinglar tina rasa iri jeung dengki galintengna ayat Al-Qur'an pamugi sing jadi tamak keur urang sadaya nyata dina ngarandapan kahirupan bisi aya nu keur kuligah mana mudah-mudahan malah mandar kaituna bisa nambah kana keimanan jeung katakwaan khusus kahidup nu rek rumah tangga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra para wargi sadaya, para sepuh bini sepuh anu disepuhkeun ti ieu dua kulawargi. Alhamdulillah pamaosan ayat suci Al-Quran parantos utami dilaksanakan anu kahiji anu kadua udah ngalinjang karena acara biantara dan gening sok janten paribasa oke sok janten kailaharan lah di mana ayah akan pertikahan terlepas tina pamasrahan sareng panampian kumargi kau geraku paribasa di urang Sunda mah bongan sok aya paribasa hade kubasa goreng kubasa begitu dah
Biantara nu kahiji mangrupi biantara pamasrahan telali karena tatali paranti nyata adat kebudayaan orang Sunda orang sadayana dina akan pernikahan sok aya pamasrahan sareng panampian. Biantara nu kahiji nyata mangrupi biantara pamasrahan diwakil sepuhna atau napi ti sepuhna ingkang bakal calon panganten pameget dikhususkeun dihaturkeun ka kersana pangarsa Bapak Ustad Air waktos sidang hormat simkuring kahatur pamanten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika pingahan ka pangarsa kasepuhan wawakil ti sepuhna ingkang bakal calon panganten pamanten anu parantos ngabiantara anu kadang kurang sadayana salaksak sakitu ngentep seureuhna kalayan mudah-mudahan naon rupiah pamaksadanana parantos kahartos kurang sadayana. Mudah-mudahan tadi panginten aya rojong pangdoa muga-muga aya makbul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi hormatan simkuring. Para sepuh pilih sepuh disepuhkeun ti dua keluargi rupina di mana aya pamasrahan tantos aya panampian. Biantara anu kadua rupina biantara panampian ti sepuhna atanapi ti wakil sepuhna ingkang bakal calon pengantin istri rupina anu parantos tercatat dina ieu seratan pangarsa kasepuhan wawakil ti sepuhna ingkang bakal calon pengantin istri kersana pangarsa al-mukarram ustadaan waktos sidang hormat simkuring kahatur kamanten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika pingahan ka pangarsa kasepuhan anu disepuhkeun di pihak ingkang bakal calon panganten istri anu parantos nampi anu alhamdulillah kadang ku urang sadayana naon rupiah kadalisan panampian parantos kauning aku urang sadaya tadi aya piwejang mudah-mudahan ku hidup salaku ingkang bakal calon panganten pameget sing bisa ngalarapkeun dina kahirupan aya doa tadi panginten rumojong doa mudah-mudahan dina makbul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh pilih sepuh hormatan simkuring haturkeun wilujeng sumping ka pangarsa Bapak petugas di kantor urusan agama Kecamatan Cineam panginten teh nuhun. Nah, rupina ngitiwan Cinu Mustari nanging sadaya acana sunduk waktu anu rahayu rupina panginten tawis nepangkeun tali silaturahmi anu parantos ditampi aya prosesi simbolisasi nyaeta antawis ibu besan sedang ibu besan dihaturanan linggih ka pelaminan mangga pangarsa ibu dihaturanan ibu ti pihak ingkang bakal calon panganten pameget kali ibu ti pihak calon panganten istri supados tiasa ngadeg di luhur pelaminan dihaturanan Diti wanci nu mustari ninggang mangsa nu waluya kukupuh bertenangan mawa beja paribasa pasini janji nu kamari ayeuna dosa ngajadi hidup bakal ngajatuh rami pasang subahya nu baheula nu fungsi kedalisan hidup duaan ayeuna dosa laksana rupina cek anaking kersana cek Syaiful Izan oge tekantun Bapak Wali kersana pangarsa Bapak Ipus dihaturanan ngalidihan kursi anu parantos sayangi mangga siap Pak Wali paling dia sumangga Bapak cek kapal dia Pak Gun oke tekakantun simkuring ngahaturangan kakersana saksi di pihak bakal calon panganten pameget kersana Bapak Ahmad leres dihaturanan manawi Bapak Ahmad oh Abdul Muhid kersana pangarsa Ustad Abdul Muhid dihaturanan saksi di pihak ingkang bakal calon panganten pameget supados ngaligihan kursi anu parantos sayogi nyaeta dina kursi akan pernikahan dihaturanan Bapak Muhid oke saksandakan pangintennya supados tiasa diestafetkeun ditampi ku panitia di kulawargi panganten istri mau dipanggil dia Bapak mohon
pangarsa saksi di pihak calon pengantin istri kersana pangarsa Bapak Haji Iing Sumanga. Dihaturanan ka pangarsa Ustaz Ahmad nyata kanggo saksi di bisa Bapak petugas di kantor urusan agama Kecamatan Cineang anu parantos anu luguanan di akad pernikahan urang sami-sami merdih kana asihna Gusti Nu Maha Suci munajat ka Nu Maha Kawasa pamugi ieu murang kali anu didahupkeun ngajatuh prami pamugi dina ngajatuh prami sing tebih tina balai para dina rezeki amin ya Allah ya rabbal alamin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bil khair amin ya Allah ya rabbal alamin ngaturkeun nuhun bangsa.